Bah, isi kamana menulis gaya? Perlu bisnis uang. Perlu naon? Bisnis duit. Ada yang ngeranda. Yang itu atuh abah mas Tia. Ada yang ngeranda itu di itu kan ayah. Di kaler cenci. Itu lah. Bisa. Halo? Nya. Abah RKD-nya. Nya. Bisa abah kan aya nu erek meuli sawah. Doakeun abah jeung hasil. Kan engke duitna jeung ambu. Anu nang tadi kata? Iya aya nu 500.000 kemarin dikamanakeun? Mani beli kosmetik, mata kamu jadi cantik. Cantik. Iya. Sejuta bah. Tah. Nah, tambahan dari atuh 100.000. Lah. Dari atuh bah. Guys. Hari itu. Abah. Abah ini abah. Nah, ambu, abah rek ini heula. Doakeun abah. Ambu mah dasar awewe beuki duit. Buku bibirnya 200.000, kamu lagi 500.000 teh cukup. Meli 2 majang 200.000 dulu aya ngajual. Dasar sarbah. Jadi Bang Emok bangkrut, jual kosmetik bangkrut, terpaksa jual boko daripada terdapat. Eta aya weunya kawan. Nah, itu mah juga si abang jualan anu kosmetik. Nah, pas mau di bobokonya paruguh si abang mah. Boboko. Bu. Abang teh lain anu jualan kosmetik bangkrut. Nah, makin bisa bangkrut. Kan ku ibu dibangkrut mana 1 juta dibayar 500.000. Nyoba minta bonus kan abi rugi. Bu tahu gua belian boboko abi. Yang naon abi meuli boboko? Ya mah alus bu. Bobokona ngalaawinna ti Afrika dengan perjuangan. Itu? Bu, bulukeun murah. Tah bu tinggal lian. Iya naon? Eta mah boboko mini anu ngiana Cemini mal apal eta mah artis Hollywood. Oh gitu. Saya hihit bu mengiana tapa 2 tahun. Tiraku mah naon kasaktian eta hihit? Ya lawan ibu hareudang digebarkeun ibu langsung ke hareudang. Oh gitu, da kabeh hihit deui ya kitu. Beda bu, ieu mah beelian. Jadi amun ieu kabeh dibeli ku abi sabaraha? 500.000 lah. Abi kan boga 200. Tah, kieu we bang. Abi boga mobil. Tah, hilikeun we jeung ieu manfaat bisa diakutan keusik, bisa ngakutan keusik. Bisa ngakutan keusik kitu. Bisa. Serah. Cek aing oge si abang mah belet. Duh kira ditukeran ku mobilan. Untung gede atau ambu.